warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Fahira Dinda Akmalia ti kelas 11 NIPA 3. Bapak Taufik anu ku abdi dipihormat teu hilap ka sadaya rarancangan anu ku abdi dipika cinta. Langkung ti payun hayu abdi panjatkeun puji sinarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu parantos masihan mangpirang-pirang nikmat ka abdi sadaya. Utamina nikmat sehat sehingga abdi sadaya tiasa kempel di video ieu. Teu hilap sholawat sinarang salam hayu abdi panjatkeun ka junjungan abdi sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, para sobatna, sarta abdi salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin. Abdi ngadeg di dieu teu aya lain nyaeta bade ngadugikeun tema nyaeta kautamaan nuntut ilmu. Nah, hadirin anu kusim abdi dipika hormat, tina ilmu kabagjaan dunya tiasa abdi rasakeun. Tina ilmu oge kabagjaan alam akhirat tiasa abdi rasakeun. Sapertos tina hadis Nabi anu ngabogaan harti. Barang saha anu ngahoyongan kahirupan dunyana, mangka wajib bagina ngabogaan ilmu. Nah, makin loba ilmu nuku abdi dipiboga, insyaallah kabutuhan sareng kabagjaan dunya tiasa abdi hontal. Kitu oge sami pangharapeun abdi kana kabagjaan akhirat oge insyaallah tiasa abdi rasakeun. Ku kituna para hadirin sakalian, janten nuntut ilmu teh kedah diutamakeun. Komo deui pikeun siswa-siswi anu calik di bangku sakola, teu aya alasan kanggo abdi males-malesan tina diajar. Sabab diajar atawa nuntut ilmu teh nyaeta hiji kawajiban pikeun abdi sararea. Rek kumaha oge mangsa kaharepna bangsa ieu teh aya di pundak abdi salaku generasi ngora. Ku kituna abdi kudu bener-bener diajar pikeun neangan ilmu nepi ka sejero-jerona. Nah, para hadirin anu kusim abdi dipika hormat, sakitu wae pidato singket dina tema kautamaan nuntut ilmu anu tiasa didugikeun tina kasempatan ieu. Mugi-mugi abdi sadaya tiasa terus diajar sarta ulah ngarasa males, supados abdi tiasa ngarasakeun naon eta nikmatna ngabogaan ilmu. Panutup ti simabdi, mugia ulasan singket ieu tiasa ngingetkeun abdi sadaya pikeun pentingna abdi kana nuntut ilmu. Hatur nuhun kana sadayana. Hapunten bilih aya kalepatan tina cariosan abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.